paralun malum kasuhun ninggalin nu di pamrih hapunten anu ditendak kaulan nun Raka Prabu syaha ningakeun Purbakesa ieu teh lanceuk maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi wah sia wah Arimi nanahaun Arimi dek nipu sia Ulah mana adi ngaing Hidembe wala dia balat ulah mana adi aing Sada jamar padi di campurana Tangan tanu balera tanu usukana Salamatnya alah kamana si Aceh Purbakesa dan boa-boa adi aing aya nu maehan mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu ieu sarikaya dikobatan bajanun di sana ka alun-alun samudaya kalepatan pamugi kersa ngamaklum ibu haja epon kersa ngamaklum ngalacaikan rantang si panyu di negalengan si ma bisa parakan sa ibu hajah suhaya yang akan kembang cula kembang tanjung sanes kembang kaca piring muntang-muntang kaya ngagung sing langgeng ngasih kakuring sing langgeng ngasih kakuring melak supadi jumaah melakna di sisi haura nada suka nada maaf pilih abdi langkung sahur sintang kaya para patang sisaran lembur buhun samudaya kalepatan hapunten anu kasuhun Kang ayun-ayunan di ayun ayun aku siang
mun aya durian dilungan kanu jauh sok belat suka teuing lamun pangi suka teuing lamun pangi dibantang pegat durian suka dibeli ku pati suka dibeli ku pati kayu malang di kampung sampedak di taluaran sampedak mah di taluaran kasaha abdi nyali mun menang katungaran kaget ku nirahan ningali kaget ku nirahan ningali han ningali Prabu Arima ningali ieu tempat ledeg tilas bitotama Arjuna sareng waladia bala tamtama tipu daya pinggandani boa adi aing gugur di pangperangan aduh asyuk boa-boa hidimbe harimbe asyuk Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratang ademan syahatu syah datan niratang ademan ewa pakulingan rana dan nirah ingkang prata syah paralun malum kasuhun ninggali nu di pamrih hapunten anu ditendak kaulan nun Raka Prabu syah ningakeun Purbakesa ieu teh lanceuk maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi wah sia wah Arimi nanahaun Arimi dek nipu sia atawa ngejebak aing awewe di mana ye ieu teh Rai Raka Prabu lain kurang ajar aduh nguningakeun kaula nu